ngeureut neundeun atanapi neundeun mirawe. Naon eta maksudna teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancah mitra sadaya dulu rabanu jauh di Pelemeran Wangan di Padesaan anu dumuk terangan di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Mobil pangsaena. Ieu konsina. Urang kaditu. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum sampurasun. Salah, rampes. Kancah mitra sadaya urang sanggakeun kunci. Badayakeun kunci Pak Ketua. Atur nuhun, luar biasa. Raoskeun eta. Kancah mitra sadaya dulu abah nu jauh di Pelemuran Wangang di Padesaan anu dumuk terangan di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Nepangan deui ngawas. Ngawaos. Ngawangko ngabahas wartos nu atos-atos. Orang Garut mau paminingali sosok ieu palantos moyang. Tangtos apal. Cobi tebak. Ketua, damang ketua. Kunaon nyanggem ketua margi inyana salah saweus pupuhu. Dina salah saweus lembaga politik. Anjeunna teh ketua partai kieu-kieu oge masih ketua partai politik. Tapi bet aneh aya di dieu nya ngurus motor politik teh enak mah. Nah, naon nu dimaksud? Naon patola patalina urang ngawangkong dina ngawaos. Aya babasan kolot baheula urang sok nguping ngeureut neundeun atanapi neundeun mirawe. Naon eta maksudna teh? Lamun ceuk basa ayeuna mah urang teh pun bisa nabung. Nabung Keur masa depan. masa depan bisa kawin deui. Kadua, lamun dina dunia usaha kudu pintar-pintar investasi. Berarti mengembangkan usaha tinu lain. wah, pinteran euy ngomongkeun ieu paingan kana motor Salah listrik. sahijina tuh wargi-wargi anu resep bermotor ria atau nu jiwa usaha ninggal prospek kapayun motor listrik cukup bagus. Tah, jadi ieu cocok keur neundeun mirawe atanapi ngeureut neundeun biayana leutik untungna badak kitu nya. Ya. Bantuan keun antep sugan we mere hiji. Ari ieu teh naon wae atuh ketua ieu teh? Ayeuna teh nuju program Program naon? motor ramah lingkungan. Allah, motor ramah lingkungan. Nah, maksudna naon? Nah, karena menggunakan nganggo listrik. Nganggo listrik. Oh, ieu teh motor listrik. Motor dan sepeda listrik. Jadi biayana langkung mira. Sabaraha geserna serang motor biasa? Kok tepi? Karena ieu lamun di setrum dicas Dicas? full sadayana. Oh, dalam 6 jam lah. Kinos bae ieu. Mung 2 kWh. KWH teh berarti Ngan kilo ribuan kita. kilo ribuan. Lamun dirupiahkeun ngukur Kilo ribu rupiah. Kanggo 60 kilo. kilo ribu perak 60 kilo. Wirid. Karena ieu nganggo listrikna mung 15 watt. Nah, aya lompatna kumaha lompatna ieu? Lompatna normal. RPM sabaraha eta teh? Aya anu RPM paling kecil teh 55 55 kilo per jam. per jam. Aya anu tanu ieu mah 60-an. Ketua nanjak kumaha nanjak? Nah, nanya pasti naik karena nganggo gigi. Oh, aya gigian oge. Aya gigi 2 kilo. Ieu meureun keur itu. Santai. Jadi yang ada tereh. Yo ieu. kayak ngebut. Kan mitra sadaya Torsina ieu teh ame. hampir 20 torsi. Mun motor makan ku torsi. Torsi. Nah, torsina tuh genyotan 24 torsi. Lain-lainnya mah kan hanya motor biasa 15, 16. Tua, hah? Ya beban hampir 200 kilo. Oh, 2 kintal. Iya. Ieu teh aya sabaraha jenis? Aya opat. Hiji. Hiji
Love Semawar. Top LS. Mawar LS. Nah. Di mana? Di mana? Oh iya. Ah. Oh, di itu tuh. Oh iya. Iya babana ngan 150. 150. Kecepatanana 55. Cocok kan ibu-ibu? Kan anak barudak, kan Oh, barudak. ABG. Nu kedua tadi nih. Kedua. GT. GT Iya babana teh 150. 150. Kecepatanana 65. Anu katiru. Nah, iya babana 250. Ah, beban 250 mah keur bapak-bapak mah jeung ABG model urang. Kecepatan Cocok. 75. 75 bisa Betul. udah lah. Daya tahan listrikna anu ieu 80 kilometer. Kilometer. Jadi berarti. listrik nanti dihitungna lain jam, tapi ku kilometer. Bisa kata sik bolak-balik Oh, ke ya? Bandung. Kemarin Bandung ada ya? yang anu tos nganggo. Hmm? Agak leuh anjeunna konsultan Garut, Bandung, Cianjur. Kanggo ka Garut, di Garut ka Bandung sasetrip. Di Bandung kan itu sasetrip setengah. Anjeunna tos ngahemat biaya operasional. Aya namina Mang Obi, itu di Cibatu. Dia biasa operasional per hari 15.000. Ayeuna ngan ukur 1.000. pindah wae kitu meuli. Hanya 1.000. Duitna euy. Bisa nganjuk? Alhamdulillah. Terus aya backup pembiayaan baik di leasing lo aja di Garut. Yes, orang ngarek nyeun hiji ke tanah mah. Ketua, Terus merek Winplay, ya kan mereknya Winplay, Pak. Winplay, Winplay teh motor kendaraan listrik pertama di di Indonesia. Indonesia. Karena berdiri pabriknya 2018. Sabaraha harga unit Dimulai- sabaraha ieu harga unit Dimulai geus teu kuat. sepeda, dimulai sepeda, akhirnya karena motor. Sabaraha harga unitna ieu? Harga Teh, unitnya pangmurahna di antara semua dengan teknologi anu tercanggih. tercanggih. Aya anu dimulai tina 8,5 juta, 8,5 pangluhurna ngan 13,5 juta. 13 juta motor matic wae nu eueuh huntuan. Terus 15 juta ka luhur. Yang mending iya bener. Bongkos. Cik. Oh. Mojang jajak kado garaga, akang laten sarole, bapak nu walayan ini akhirnya jalan rezeki paranjang Yusua. Salianti motor listrik, sepeda lipat, asduk tina kawat, kancing saja marana. Di dia aya oge aksesoris. Nah, di antawisna helm. Tah, kanca mitra sadaya pilih priyogi sepedahan, helm sepeda aya, pilih priyogi memotoran, helm motorna aya. Sakit anu kapihatur, hapunten kasun pangampuran nu katila beli aya bahasa kirang pernah aya kirang tata kirang titik kirang duga priyoga maklum jalmi teleput telepat tina kalalopatan. Hapunten anu kasun. Cak urang teu dari Hanjuang siang, urang teu di Handeuleuum sieum paranti nyokot tinggal. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.